bade ngablog tentang aksara Sunda nu aya dina Minami Jalan Sakitaran SMA di Bandung. Stay tune guys. aksara singkat aksara Sunda. Aksara Sunda geus aya ti abad ke-14. Geus dipake ti lila-lila pertama kali aya itu digunakan atau katingali ti prasasti Astana Gede nu dijieun duk nenang Prabu Niskala Wastu Kencana nu merintah Ciamis dina tahun 1370 hiji nepi ka 1475. Ayo. Jadi aksara Sunda teh disebut oge aksara ngalageng. Ieu teh aya dina sajarah buktina ditulis aksara ngalageng. Aruran teh aya di Jangan Kalimantan. Nah, ieu teh spot pertama aruran. Nah, di dieu teh Jangan Kalimantan. Nah, di handapeun nama Jalan Kalimantan teh aya aksara Sundana. Nah, yang pertama teh aya jalan. Nah, di bere Jalan ini punten maksudnya teh itu teh keur pamaeh. Tuluy sebelahna aya tulisan Kalimantan menggunakan aksara Sunda. Nah, jadi asal Sunda teh alasan nu jelas naha karuhun urang teh nganggo aksara Sunda nu pasti satacan abad ke-14 karuhun urang teh atos nganggo aksara Sunda. Jadi arurang bade ngalanjutkeun perjalanan ka spot nu kadua, yaitu jalan naon? Rahasia. Jalan nanya. makanya tonton terus. Di arurang aya di spot nu kadua. Jalan itu. Nah, fun fact-na Tiga dong ya. si proyek ieu teh dimulai antara tahun 2014 hingga tahun 2016. Nah, di tahun 2016 teh aya kasus korupsi. Jadi si ketua pelaksana teh korupsi biaya aksara ieu teh. Untungna si ketua pelaksana teh udah ditangkap. Arurang rek moving ka spot katilu di depan sana tah. Jauh di Jalan Belitung. Da arurang mah lempang itu tunggunya. Kewe tingali. Ini kita tanyakan peta. Jadi arurang teh ayeuna ka mana? Di dia, kan tadi di dia. Ka mana? Saya enak kan dia. Oh, enak kan itu. Yuk, boy. Terus guys, arurang bakal nyebrang. Ya udah. Lagi vlog. Terus ada yang gayor. Zahid. Aham. Aduh batuk aham. Nah, arurang geus nepi Jalan Lombok. spot katilu. Nah, dia teh Jalan Lombok. Caket dia aya oasis. Tempat ngojay. Kalau berenang Siliwangi lah. Kan macana gitu. Jalan Lombok teh di dia. Pergi ka itu. Ya, itu. Terus. Maju dikit. Pokoknya Jalan Lombok mah nu diliwatan ku angkot stasiun Sadang Serang we lah. Hai. Jadi arurang bakal ka spot deket Kasaparua. Rahasia. Tong liberenya oke. Oke. Tinggal yang kayak Stay tune terus. Bye bye. Bye bye.
Ada apa aja? Sari Popes. Jajan heula sama Mang Mangga. Ini jajan apa? Tegas, jajan apa? Weh, lupanya saya nonton. Aku mau jadi abdi pesen es jeruk Audrey lemon tea, awal nama teh tarik tapi nggak bohong. Kumaha sih Audrey? Makasih Audrey, kasihan awalnya. Kapreng we tuh. Apa? Minum ya guys, cheers. Nah haus. Hai. Jadi Ini orang di spot kak. opan di jalan Banda. Tuh, jalan Banda. Jalan Bandara lurus bakal ke jalan Ambon. Hari ya Kak, support ka sabaraha. Iya teh geus rek sabaraha? Kalima opat. Kalima ka opat. Kalima. Perhatikeun atuh. Tah, eta pelangna. Ayo. Oh eta. Yuk, kuy. Satu, dua, action. Jadi arurang Arurang tos ke- di spot ka. 5 Nya eta Jalan di jalan Aceh. Tadi udah di Jalan jalan Aceh. Aceh teh di Dan depannya di seberangna sisiana Saparua aya Barua itu Saparua. Saparua. Jadi Saparua teh tempat olahraga. Aya no jogging, terus ada aya no sepatu roda terus Adanya aya no climbing lah. ya climbing dan sebagainya. Ya. Batu naon sih ieu teh? Aya nu nyaho teh ieu teh batu naon? Hati-hati atuh makan. Batu naon? Apa ya? Ini bulat kieu. Kayak di sisi jalan. Naon sih ieu teh batu naon? Tempat tiup gitu. Batu ieu teh ya batu ieu teh batu nu dibuat sacan Asia Afrika. Nah, Ieu teh fungsina naon, Re? di batu ieu teh waktu pas eta teh aya nami negara. Tapi di dieu mah teu aya. Tuh lihat polos ieu. Polos. Gila boy review batu. Keren. Mana ya teh? Jadi ayo arurang ka spot, Kak. Genep. Sambutan masyarakat gitu. Sambutan masyarakat. Jadi arurang teh nyari tempat sampah tapi teu aya tuh kumaha ieu teh? Kumahanya? Iya weh, Nah. kantong sampah. Kan mana sampahna? Sama masyarakat. Nah, sok atuh buang. Ya, kudu buang sampahnya, guys. Tah, Ke sampah tempatna nya. ke tempatna. Pulang ke mana? Kayak kan ieu teh sampah. Tenang. Taman Maluku. Masa? Iya. Loba Taman jurigna. Tapi judulnya Taman Inklusi. Inklusi. Jadi mana nu bener ya teh? Kumaha? Jadi Oh, di ditu teh Taman Maluku di ditu, Taman Inklusi di Tapi dieu. Taman Inklusi. Di dieu Taman Inklusi. Bener tuh, guys. Bener jika nama. Nya Bener kan, tingali weh. we. Mun salah komen ya, guys. Mun salah nu mana nu bener. Oh, Netizen mah bener iya, Pak. like, comment, subscribe ya, guys. Arurang bakal aya di spot ka genep. hiji, 2, 3. Nah, kita empat ya di spot, Kak. Genep. Jadi di spot Hagerep tuh aya jalan Halmahera. Nah, jalan Halmahera teh aya aya rumah sakit Halmahera. Nah, di sampingnya aya Komando daerah. Model. Ya. Model.
jalanan dia teh Ambon. Tak apalah. Orang bakal ke Lupa lah. spot K7. Nah di sekitar dia teh loba pisan jajanan teh. Nah ya, tapi tutup sih. Mau ke malam-malam, pagi-pagi. Spot K7 sekaligus spot K terakhir. Oh, spot terakhir. Nah, jadi di tadi teh kan pas muter-muter gitu nya. Keliling Indonesia lah. Ya jalan Ambon spot terakhir. Ka ditu teh terus ka ditu aya SMP 7. sekolah nanti Tizi jeung Saudara. Yeay. Di palih dia aya gedung pos anu warna oranye. Di palih dia aya jalan. Nyari tempat diuk buat nyemil-nyemil. Ngariung. Ngariung, nongki-nongki. Sambil ngebahas naon rahasia. Ngebahas Ngebahas rahasia rahasia. kayak Rahasia WKB. Jadi, kenapa aksara Sunda? Nah, aksara Sunda teh penting dipasang dina papan jalan-jalan di sekitaran Bandung. Sebab orang Sunda kudu ngalastarikan budaya Sunda dengan cara masa aksara Sunda di nama jalan-jalan di Jadi orang teh sebagai generasi muda teh apa gitu aksara Sunda teh kumaha, cara bacana kumaha, cara penulisannya kumaha. contohnya sih gua anu tadi jalan-jalan anu orang muter-muter. Ya, eta oge jadi ciri khas Bandung gitu. Anu kota nate nyunda pisan lah, karasa pisan. rasa pisan. Nah, kan setiap hari teh kita ngelewat jalan-jalan dinya kan. Nah, ngelihat Pangna pasti apa gitu kayak jalan Kalimantan, jalan Bali, Banda, jalan Belitung. Bali, Belitung. Dan sebagainya. Ya. Pertama ciri khas Sunda. Betul. Jadi ya orang harap marane jeung urang oge sebagai generasi muda Anjir Sunda teh. sebagai generasi Sunda. Gimana dong? Bisa ngalastarikan budaya Sunda anjeun atau Jadi beri ketemu dari awal. Tekudu lah tekudu jadi Jadi pokoknya gitu lah pura-pura ngalastarikan jangan budaya seriously vlog. ya makanya kesannya kayak kamu maralen Jadi harusnya orang teh. pesan orang buat marane harus aranjeun kudu bisa ngalastarikan budaya Sunda karena budaya Sunda teh mun teu aranjeun jeung arurang salah deui. Tahu. Jadi sakit we di Sunda. Sae. Jabar juara naon deui? Guys, tutup. Tilu. Siswa Hati-hati. Siswa 3. Oh enggak langsung sama 3 aja. Yang motonya 1 2 3. SMA tilu. Knowledge is power but character is more. Nyebrang guys. menyeberang tapi Sieun. aya zebra cross. Tadi Jadi zebra cross. kanan kiri maju. Kumaha carana Dre mun rek nyebrang? Kanan kiri maju. Teu ngalieu ka kendaraan nu entas Takedah. feeling. Jadi ieu mah kumanya kecelakaan lah. Mendekatkan diri ka Aya nu kali kiben. aya nu kali kibeun. Nyah ke alam guys. Ya. Iya, mana tegakan diket loh, Dre. Aduh ya tuh kena naon. Tuh naon, mana tegakan naon? Asli tuh mah ibu